saharita teh waktu selungsur wahyu kiblat dialihkeun sesuai sareng kapalai jungjuna nyaeta dina nisfu Sya'ban ya, dina nisfu Sya'ban enak urang bulan Sya'ban dan sekedap deui nisfu Sya'ban teh ya nu dimaksud adalah malam 15 Sya'ban anu mana malam 15 Sya'ban malam nu diistimewakeun ku Allah. Dina malam 15 Sya'ban Allah Ta'ala ngahujankeun anugerahna, ngahujankeun pangampurana ka hamba-hambana anu iman, mahayang pangampura Allah ya. Oge Allah Ta'ala maparinan surat kebebasan ya tina seuneu neraka ka hamba-hambana dina unggal wengian nisfu Sya'ban. Anu dihampura ku Allah dina malam nisfu Sya'ban jatahna kuotana sejumlah bulu ingon-ingon anu aya di perkampungan Bani Kalab. Di Jazirah Arab aya perkampungan Bani Kalab, sohor eta mah khusus peternak onta, domba, sapi, kuda gitu kan, himar, kalde. Nah sakampung eta mah usahana teh ngukut domba, ngukut ingon-ingon, jual gitu kan. Sohor di zaman jungjunan baheula ya. Tah pangampura sareng surat kebebasan tina seuneu neraka nu ku Allah dipaparinkeun ka hambana teh ya sajumlah kumaha cenah jelema nu kuotana ye nu berhak beunang teh sajumlah bulu satu hewan ingon-ingon nu aya di kampung Bani Kalab. Walah siga kumaha eta ya tohagana pangampura Allah dan sigana bulu hiji domba oge ya sigana kabeh jelema di zaman Nabi Adam nepi ka poe kiamat ya lima ku bulu domba wae ya geus pada salamet kabeh ya ieu mah sakampung eta ingon-ingon lagi teuing sabaraha ribu harita mah rata-rata gitu kan upami urang ninggal sejarah jadi anu ngukut domba teh ceciga di urang boga domba teh 10 ge loba di urang buya makan kantos apa ya kantos apa jadi di ditu mah ngukut domba teh kan di lapangan di abur ontak teh di abur jadi saurang teh mun domba teh boga 3.000 5.000 itu dan di lapangan atuh di abur di gunung di abur gitu jadi digiring-giring domba teh jadi boga domba saurang 100 teh sangsara pada orang mah hese boga domba gitu orang mah kan riweuh kunyeun kana jeung deui tempatna sempit aya di ditu mah kan lapangan satungtung deuleu ya lapangan satungtung deuleu jadi mun saurang boga domba 1000 teh ya biasa boga onta 1000 gitu biasa tak gitu ya buya lamun dina musim haji we nya pasok menelusuri ya domba di mana
onta di mana. Sok nanyakeun ngobrol sabab loba sobat tukang domba, tukang onta, tukang sapi ya. Jadi mun sakali ngaborong teh, sakali ngaborong ti hiji kandang teh bisa 1000 ya. Sakali ngaborong teh jadi orang boga kandang ya, orang teh jualan domba itu langsung we eta teh urang teh meuli domba teh kitu ti hiji jelema teh 1000 meuli domba teh kitu. Nah sabab geus biasa. Jadi lamun sajumlah bulu satu hewan ingon-ingon nu aya di kampung Banikala eta kuota bakal melebihi jumlah jelema, melebihi jumlah jin. Lain sahitungan domba, sahitungan bulu nah, tapi bulu kabeh satu hewan sakampung eta. Jadi lamun gitu kabeh bakal menang pangampura Allah, kabeh bakal menang surat kebebasan tina siksa neraka, malah bakal nyesa kuota nanti ya. Atuh kitu mah meureun kabeh salamet nyeta teu kitu. Teu kitu kumaha nyeta geuningan ku Allah teh nu rek meunang hampura teh aya cupatna ya. Anu teu meunang dia hampura Allah, teu meunang surat kebebasan tina siksa neraka ge aya cupatna. Sumping mang pirang-pirang hadis ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai riwayat kubuya dikumpulkeun di riwayat. Kuota nama memang sakitu eta surat kebebasan tina neraka ya. Tapi aya 11 ciri anu ngahalangan hampura Allah, anu ngahalangan siksa neraka. 11 ciri. Urang kudu bener-bener meyakinkan diri urang terbebas tina nu 11 ciri. Ya tina seueur riwayat ya pamiku urang dikempelkeun riwayat. Mana di antarana kahiji jelema anu kafir, teu iman ka Allah, nepi kana malam nisfu Sya'ban dina kaayaan teu iman ka Allah taala. Hek pangampura Allah teh kebebasan tina seuneu neraka ti Allah ya. Waktu nate ti maghrib nepi ka subuh malam nisfu Sya'ban. Matak dina malam nisfu Sya'ban mah jalma-jalma nu saroleh nu ngarti nu butuh ku pangampura Allah tara sarape malam nisfu Sya'ban ya. Tak itu siap-siap nanti ayeuna siap-siap. Ciri jalma nu moal menang ya, heulanan sabaraha hiji? 11. Hiji ilmu kafir. Moga disalamatkeun sarareha tina kufur. 2 jalma anu musyrik. Ai musyrik teh nu midua mangeran anu boga tekad kasalian ti Allah taala, boga dat, boga sifat, boga pagawean anu disarwakeun jeung Allah, termasuk boga kakawasaan jeung kahayang sorangan lain ku Allah, lain ti Allah gitu, bisa ngamadaratkeun, bisa ngamanfaatkeun nah, secara mandiri. Eta teh musyrik.
monekadkeun seuneu anu nganutungkeun, monekadkeun peso nu motong, monekadkeun gunting nu motong, monekadkeun ubar nu nyageurkeun, monekadkeun sangu cai nu nyebeuhkeun nu nguatkeun, ya, monekadkeun racun anu ngabunuh. Nah, eta teh musyrik. Boga tekad kitu teh. Salian ti Allah tuluy diyakini aya nu boga sifat kakawasaan atawa kehendak atawa sifat naon bae anu disarupakeun ka Allah secara mandiri. Eta teh musyrik. Jelema bertauhid mah sagala rupake ku Allah. Ti Allah ya. Menang Allah paparin Allah. Begitu kertas hangus ku seuneu ya. Tah hangusna teh ku Allah lain ku seuneu. Ngan seuneu mah ku Allah dijantenkeun wasilah. Ya, jadi seuneu teh wasilah. Pon kitu deui sangu wasilah, dahareun inumeun wasilah, wasilah nu ngajag-jagkeun, wasilah we kitu, wasilah teh pelantara, wasilah teh faktor penyebab, ubar wasilah cageun, ya, peso begitu memotongkeun wasilah, tah wasilah dina potongna eta nu dipotong ku peso teh. Sakabeh makhluk ieu sakabeh makhluk, sakabeh ciptaan Allah ya, hanya jadi wasilah wungkul, hanya jadi faktor penyebab wungkul satu sama lain. Eueuh nu boga kakawasaan mandiri, eueuh nu bisa napakkan secara mandiri, kabeh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ku Allah sadaya ya. Ti Allah sadayana itu wasilah faktor penyebab dia. Nah, Allah 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Urang menang rezeki, urang teh usaha bisnis nya. Mun menang rezeki, menang duit ya. Ya, lain tina usaha, lain tina gawe urang, lain tina mikir urang, lain rezeki mati Allah. Naon bae ti Allah, awak urang nage ti Allah, menangieun Allah, sehat ti Allah, ku Allah, jag-jag nage sarua ya ti Allah, ku Allah, warasna urang bisa mikir ya, kabehna ge ti Allah, ku Allah, tanahna kabeh ya. Ti Allah, eueuh anu luar ti Allah kabehana ge, eueuh nu luar ku Allah kabehana ge, eueuh nu luar nu Allah kabehana ge, eueuh. Tah urang ulah boga rasa lamun bisnis sukses tuh adalah hasil jerih payah saya, hasil menguras pikiran saya ya, karena saya latihan dulu, karena saya sekolah dulu, karena saya omat ulah boga pikiran gitu, ulah boga perasaan gitu. Lamun boga perasaan gitu, keyakinan gitu, musyrik ku saya nu saya, jadi itu orang aing teh jadi pangeran gitu kan, nu ngahasilkeun rezeki saya, jadi menjadi pangeran teh ada dua, hiji Allah dua kuring gitu kan, mun teu ku kuring mah gitu kan,
muntuku saya mah gitu kan. Pangeran itu jadi dua ya, hiji Allah dua saya kayak gitu ya. Jadi ini mah hanya faktor penyebab. Tak urang bisnis teh usaha neangan rizki mikirna ngaluarkeun tanaga kadang harta bandanya. Nah ieu teh dina raraga ya, tawasul atau tasabub. Tasabub jeung tawasul teh eta keneh. Naon? Ngajadikeun ieu teh sebagai sebab bae unggul. Ieu mah ngagarap sebab bae unggul. Da hakikat mah ku Allah kabehna. Hakikat mah ku Allah. Dadak lamun urang meunang kahadean naon bae, buru-buru sing inget ka Allah. Buru-buru syukur ka Allah, buru-buru muji ka Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Najan nu usahana urang, najan urang teh meunang ripuh capek urang teh kitu. Ya, hadi ti Allah mu Allah. Gitu. Nah, kitu tauhid teh ya. Kitu tauhid teh. Allah 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 la ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, balik deui ka tadi nyarioskeun syiar-syiar Allah tuai di Madinah ya seueur saja di masjid Kiblaten aya masjid ijabah junjunan didinya ngadoa ke umat diijabah ku Allah. Aya masjid syukur didinya junjunan sujud syukur waktu selungsurna jaminan ti Allah keur jalma anu maca shalawat ka mantenanana sakali maka sumping jaminan ti Allah ku Allah rek di sholawatan 10 dibere sholawat ti Allah 10 mun maca 10 kali ka junjunan ku Allah rek dibere sholawat 100 mun maca 100 ku Allah rek dibere sholawat 1000 mun maca 1000 mah maka ku Allah dijamin segala bubutuhna di dunia na di akhirat. Tak sholawat teh usahakeun ya dina sapoe teh tong kurang tina 1000 walaupun dicicil bisi urang kusabab kedul urang mah ya bisi urang capek teuing nu panjang aduh sholawat nariyah panjang sholawat Ibrahimiyah panjang keur neangan nu ponok we kayaknya keur nu kedul mah ya imah thariqatul qadilin thariqahna para nu karardul jadi manhajul qadilin al-qadilin itu qadul ya nah gitu nyokotnya nu ponok Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam gitu ya. So pastikeun kudu diajar di manage derek pae ya kudu di manage dunya mah di manage oge ditumpuk-tumpuk mesti rapi oge rek ditinggalkeun. Ari sholawat mah dimilih teh nya eta nu rek ngabagjakeun urang teh di kubur teh eta dikir-dikir ya maca la ilaha illallah sing loba maca subhanallah 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 maca alhamdulillah 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 rek dihijikeun subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata kitu sing loba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah Allah na Allah 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 sing loba tuh sing loba
Asmaul Husna urang ngagero ka Allah ya sing loba ya sing loba baca urang al Asmaul Husna tah kitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil azim teruslah haula wala quwata illa azim lu khusus subhanallah hungkul khusus alhamdulillah hungkul khusus ya Allahu akbar hungkul khusus istighfar sing loba warna-warni kalimat thayyibah hasbunallah wa ni'mal wakil ya ditambahan ni'mal maula wa ni'man nasir sing loba kita bakal jadi taman di surga ayat taman subhanallah ayat taman buah-buahan alhamdulillah ayat taman la ilaha illallah ayat taman Allahu akbar ayat taman la haula ayat rupa-rupa nih eta teh pepelakan surga waktu junjunan Mi'raj apa junjunan teh cina nampi eta wasiat di Nabi Adam alaihissalam ya tuh eta teh cina pepelakan surga urang teh aya tanah surga mun ka surga ieu mah lega ngan geresan saeutik tamana lamun urang rajin wirid eta di mana urang ke asup ka surga teh wah taman di mana-mana buah subhanallah buah alhamdulillah teh ting siga kumaha endahna ting siga kumaha nikmatna luar biasa masya Allah ya. Allah tak itu anu rek maot mah kudu geus siap-siap kajaba mun maraneh moal maot pae teu rajin ibadah oge teu rajin maca Quran teu rajin wirid sholawat teu rajin wirid warna-warni kalimah thayyibah ari moal paeh mah teu paruasa ge tek bae ya teu zakat teu munggah haji ya keun bae kitu sok we sakarep maneh hirup di alam dunya ari moal paeh mah ngan lamun rumah sarek paeh kudu siap-siap atuh bisi kaburu disampur ku kuda belang kan kitu nu mujamanya heueuh kudu siap-siap ulah nepi ka gitu kan begitu disampur teh ku malakal maut rampang rempeng didudut ku malakal maut nyawa urang rampang rempeng urang teh kan urang teu nyaho kira arek dicabut nyawa di mana keur kumaha teuing teu nyaho ngan geuning ya malakal maut mah datara bebeja tara bebeja ka urang sesuai sareng parentah pangeran jetut-jetut nah gitu ulah nepi ka urang maot teh rampang leuntun can boga salat can boga puasa can boga maca Quran can boga maca sholawat can boga zikir itu zikir ieu can loba sedekah jariyah gitu ulah nepi ka urang teh gitu kan can munggah haji pada eta rukun Islam udah jadi cita-cita munggah haji teh dimana hirup urang geus kacukupan ya tuluy aya paleuwih rezeki imah ala kadarna boga gitu ayeuna keur dahar keur nginum pake geus boga tah ngumpulkeun nabung ayeuna keur naon keur nyampurnakeun rukun Islam munggah haji alah kumaha tuh ayeuna mah geuning sekian puluh tahun tong mikiran eta nu penting urang niat sok we langsung urang nyieun porsi mimitina nabung heula nah najan teu init oge ari geus niat mah geus bukti ye urang teh bakal dibere pangkat haji mun maot oge mun teu kaburu ai urang teu init-init wae mah hose maot tuh moal boga urang teh ganjaran munggah haji. Jadi dina urusan ibadah ka Allah mah
pan bawaeun maot teh eta ya. Najan urang kudu ngorbankeun harta banda ya. Bae da harta banda mah moal dibawa pae gitu. Urang ieu teh rek ka Mekah nah teu boga euy duit langsung boga ge sawah sok jual teh boga kebon jual ya. Komo nu babari mah aya mobil angke mah babari meuli deui mobil ya. Sabab aing mau ngahaji mah bawaeun maot ari mobil mah moal diganong paeh teh moal jual heula we komo pan beuki dieu mobil mah beuki aralus eta mah mobil geus nini geus hati-hati jual we tempo pelunasan tubuh we boga naon maneh nah, mobil jual heukeun bela karena angkot heulaan ayeuna mah geus Bali di ditu ngadoa di Mekah tempat ijabah doa di Madinah tempat ijabah doa hayang mobil nu kumaha itu ya. Ulah bodoh urang teh sabab ka ditu teh urang teh rek ngadep ka Allah nu Maha Kawasa ieu ka Allah nu Maha Bageur ka Allah nu Maha Beunghar sehingga ya urang teh ka ditu teh lain dek datang ka nu kokoro ka Mekah teh lain dek datang kanu apes lain dek datang kanu teu bisa nanaon lain ka Mekah teh dek datang kanu Maha Beunghar nu Maha Kawasa nu Maha Bageur anu dipenta teh atoh mun leuwih mineng menta teh leuwih atoh ai jelema mah mun dipenta teh teu atoh mun leuwih mineng dipenta amah malah gitu kan nah gitu. Ka Madinah teh urang teh rek ngadeuheus ka kakasih Allah nu kalintang bageurna deui anu pinuh ku welas asih ka sakabeh makhluk. Masya Allah anu tukang maparin Nabi teh ya anu banget deudeuh ka umatna terutama kanu beriman ya. Urang teh datang ka Nabi anu doa na dikabul ku Allah. Urang teh bade ngadeuheus ka Nabi nu dipaparinan ku Allah pangkat tiasa nyapaatan melaan sakabeh makhluk. Bayangkeun lain dek datang ka jelema anu teu boga pangkat, lain dek datang ka jelema nu kokoro, lain dek datang ka jalma anu teu bisa nanaon, lain urang teh ngadeuheus ka junjunan teh aduh saha ari junjunan teh tak man urang maca salawat payunan urang ka Allah ngadua di payunan Nabi tawassul ku kaagungan Nabi hayang naon Allah geus puguh pangeran eta mah junjunan alam najan makhluk tapi ku Allah Nabi urang mah wala saufa yu'ti karabbuka fatardo Allah tetes janji naon bae nu dipikahayang ku hidup nu dipikaridho ku hidup ku kami pasti dibere pan kitu hartina wala saufa teh di mana Nabi ridho gitu kan. Tak urang teh bade ngadeuheus teh nyeta ka junjunan Masya Allah anu dina poe kiamat geuningan dipaparinan bendera puji nu sadaya nabi sadaya rasul ge palai caket sareng junjunan palai ngariung di hadapan bendera anu engke cenah di akhiratna teh dina poe kiamat ye ge teh mantanana nama dipaparinan danau talaga anu wah luasna ge ti Mekah nepi ka pangbijilan panon poe aduh luar biasa eta para nabi para rasul nu sanes mah danauna teh arawit cenah junjunan mah tohaga luasna tohaga endahna tohaga wangina pohara teu indahna Masya Allah sahajal mah nu bisa nginum sargot we tina cai talagana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka eta jalma hilang hanaangna hilang laparna ieu totonden rek jadi ahli surga. Nah gitu
Masya Allah. Jungjunan teh anu ku Allah dipaparinan wewenang bisa melaan sahabat nu beriman najan imana sakepro apu najan dorakana salaput hulu bisa dilebetkeun ka surga kalayan kan pembelaan anjeunana tanpa dihisab heula. Lain jumlah hiji dua, lain jumlah saurang dua urang, anjeunna mah lain kan sakapalai anjeunana sakapalai anjeunna ya hayang ngalebetkeun ka surga ka saha umatna anu asal nu iman we najan sakepro aku tah kitu junjunan teh kitu. Jadi urang teh ka Madinah teh bade ngadeus anu kitu tah ngadeus lagi. Masya Allah ka Nabi anu mana tomboro di payuneunana mun urang jauh we di dieu uluk salam ka anjeunna ti dieu rek dina jero salat rek di luar salat ka kuping ku anjeunna diwaler ku anjeunna tuh anjeunna parantos janji ngadawukeun kitu mun anjeunna tos wafat. Catat ku urang kalakuan urang teh dipintonkeun ka anjeunna ya kalakuan urang teh jadi anjeunna mah uninga karena kalakuan urang teh kana amal urang teh rek amal lahir rek amal hate kauninga ku anjeunna da ku Allah dipintonkeun ka anjeunna. Itu urang teh dek kadeus teh ka Rasul teh kitu. Masya Allah tempat ijabah di mana-mana mata tonggeng ibadah teh dipiwarang ku Allah mun urang ibadah teh Allah deudeuh Allah ridho ari dunya teh nu Allah kubur nu Allah akhirat nu Allah surga neraka nu Allah di mana Allah geus ridho geus urang aya dina titik aman di dinya. Hayat titik aman hayang naon sieun naon maneh teh atuh. Jelema anu ayeuna tempo ibadah tuluy kudu ngaluarkeun harta banda, mu ngaluarkeun karena lebar ku harta banda, manehanana leuwih milih harta banda daripada ridona pangeran. Leuwih milih harta banda ingat daripada ridona pangeran. Jelema bodoh, jelema sasar, leungit mobil, ada mau dibawa paeh moal, kayak bisa meuli deui mobil mah, leungit sawah bisa meuli deui, leungit kebun bisa meuli deui, ya, loba, udah imah teh cenah wah ti zaman baheula keneh ieu tuturunan alah, ya, loba tanah mah loba. Di alam dunya gitu di Sumedang ge, ningali buyanya, wah ngaprak deh Sumedang loba keneh nu can keusian loba ngan bongan maneh besok hayang nyedak di nu heureun salah maneh atuh make da hayang hantam nyedak di nu heureun gitu kan hayang di dieu di kota bari heureun gitu kan geus bararoge hayang di dinya we tuh tinggal di gunung loba tuh di dinya tah ti mana teh Rancapuru teh geuning katonggohnya ada. Wah, gunung di Sumedang loba ya. Nah gitu teu boga-boga teuing tanah kadinya nyieun saung tadi Jati Gede dina luhureun cai kayaknya da teu dicarek ku pamarentah henteu dicarek henteu mun urang ek hirup saumur-umur nepi ka paeh kadinya nyieun kayaknya ngalawi kayaknya heuk beungkeutan kayaknya sok nyieun saung kayaknya di dinya hirup di dinya we jeung pamajikan angkeleng-angkelengan nepi ka paeh di dinya bari melak lauk mung teuing melak lauk museup we tuluy di dinya moal beak sigana nepi ka paeh ge ya tah kitu ulah lebar ya malah ku Allah bakal digantian ku nu weuteuh di mana rizki ayeuna ku urang dibalanyakeun di jalan Allah demi melaan bisa ku maula ka Allah anu akhirna Allah ridho nya Allah ridho di mana geus ridho sagala kahayang dibere nya panggantina ge nu weuteuh ulah hantem hayang nu eta ulah ya kartin teh tong make jeung aya istilah wah ieu mah kojo nek nepi ka kojo res ya aya kitu
tong ke tong ke Kardin teh eueuh kebon loba keneh kebon, eueuh sawah loba sawah, eueuh mobil loba mobil mah kete datang nu beutuh deui tuh pan teu bosen. Coba lamun teu ganti-ganti mobil eta najan boga Alphard gitu kan, tapi eta we tuluy da bosen atuh, bosen ulah bodoh urang nya, ulah bodoh mata geuningan nu beunghar eta buya boga jamaah di Jakarta. Tiba heula eta saingat buya tiba heula lamun keluar mobil produk mobil nu anyar kakarak beli kamari bulan kamari poe kamari dikadelerkeun deui hayang ganti nu anyar datang deui nu anyar asupkeun deui kadeler ganti deui kitu nu anyar manehna mah teu ngatur rugi 100 juta teu ngatur pokona mah hayang nu panganyarna kan gitu. Batur mah ngahaja gitu atau urang mah kaseret ku bubutuh gitu teh. Pan batur mah ngahaja teh. Urang mah kaseret ku bubutuh gitu, butuh ieu teh keur pelunasan, butuh keur boga haji, aya jual ge mobil, jual heula sia mobil eta. Engke datang mobil butuh gitu. Oh sese teuing. Tah kitu. Eta teh dan nu ieu dijual teh moal sugan kieu teh moal manggih deui mobil sia belegu gitu. Moal datang nu baru deui kitu. Tah kitu. Eta teh Kardin teh sarua ieu mun urang boga salaki boga pamajikan mung ibadah gitu kan ganti nu baru. ganti nu baru saya teuing gitu pakai bisa naon ngaranna teh oh urang teh kan bisa menikmati yang baru lagi tong sok di hese-hese rudak ieu mah jamaah buya aya awewe saling saurang dua urang sareurik ke buya teh mana bijakeun ngaranna mah bisa hadir di dia abdi teh buya abdi teh saroge kumaha buya tara salat abdi teh buya ku abdi digeuing oge kalakah abdi teh dipisarahkeun buya terus maneh buya abdi teh jeung kedua anak hoyong sina getol ibadah heuh eta gerek diluarkeun ngan lamun teu wae maneh tong lewe kudu alhamdulillah gitu kan emang boga salage anyar nunggu ya cenah da aya tos gaduh putra mau nyahara rese ka dieu ka buya da buya mah pabrik ka dieu buya mah bandar ka dieu ka buya rese teuing gitu loba ke buya dipangnehankeun dipangorehankeun jamaah si bage loba keneh atuh kan baru kayak disetel gitu kan anak kaduda setel ini kaki ya gitu disetel banyak tuh nyetel kartu setel tak gitu nya tong caririk nya tong siun diserahkeun tong siun ku Allah rek diganti yang baru gitu batur mah aya nu ngahaja ganti-ganti mobil gitu kan ngahaja batur si rugi sabaraha oge ieu mah kapaksa gitu kan da kudu atoh urang teh kudu atoh tong goreng sangka ka pangeran mun jadi rana tong goreng sangka ka pangeran mun jadi duda ojo abdi kabur kumaha saya setting sia batur mah nyanu hayang itu bisa ieu mah pamajikan kabur saya bisa kawin deui nah make lewe sia gitu lebahi gitu jalu sia gitu kan tah gitu sia mah tarang we nong gitu kan ari hate sia mah tahu
Buya masuk dikitukeun. Buya masuk dikitukeun buya antara dinangna nengnek dah dipikir-pikir mah. Itu kan komo anu geus sing males wae urang mah. Jangan deui gitu. Eta sente. Ye anu buka pamajikan guys ya. Ya, nu hayang nyanung hayang ngalepaskeun heula ese eta teh ieu mah hayang lepas sorangan. Hayang ngalepaskeun mah mamanya meureun kudu dilepaskeun tuh buku-buku bener nya. Ieu mah lepas sorangan alhamdulillah sia lepas. Aing kawin deui kitu. Pengdeng saya sehari hirup. Kakade tai jamaah sipanya ku buya dibere konsep anu kacida. Eta mah gitu kan solusi kacida mahal lah ya solusi geus ayeuna mah susu teh cai panon sia keur naon musing sajolang oge eueuh gunana eta cai panon nepi ka sajolang naon mikiran naon aing maneh itu geus urang narima kana takdir gitu kan sing hade sangka ke Allah akan memberi lagi yang terbaik sakit aja abi teh cenah sok bingung mah ka dia ka boya we curhat ka dia aya curhat teh kudu bari mawa ada domba atuh curhat teh maneh mah wungkul kan Masya Allah tabarakallah alhamdulillah entengnya tong hese-hese kuat weh kayaknya panggul teu kuat bobotkeun kayaknya nah gitu saya setias ya gitu kan aungkeun we gitu kan nah gitu bisi bingung curhat kudu kasa ka buya curhat ya ka buya tak gitu tapi ulah poho mawa rendang ka buya bawa mungkin ngeunah-ngeunah we teu ngeunah potong dibawa ka buya lah alhamdulillahirabbil alamin. Tah kitu jadi ulah sok lebar ku rizki kudunya di mana diperlukeun dipake ku maula ka Allah. Hiji meunang ridho Allah kenu eueuh dek digantian ku Allah ku nu teu nu leuwih hade kitu. Eces sok ayeuna balik ti dieu teh kudu ayeuna turat tereret naon jualeun keur bunga haji gitu naon ayeuna kitu turat tereret kade ulah ngajual mitoha sia bisi ngagadekeun mitoha kade malawora tah kitu aya deui ya syiar Allah di Madinah datawisna aya Masjid Royah teh masjid tilas eta terbendera perang ya pasukan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu badai perang Uhud ditancapkeun di dinya bendera Nabi di damel masjid namina Masjid Royah aya masjid Jumat pertama nu diayakeun dina Islam sareng khutbah Jumat di Madinah seueur deui ieu syiar anu diagungkeun ya anu ku urang kedah diagungkeun sami-sami. Nah, balik deui kana dongeng nu tadi malam nisfu Syaban ya si horeng ieu kuota najan sakitu seueurna teu kabeh jelema bisa meunang sabab aya 11 naon 11 ciri gitu kan anu ngahalangan menangna eta anugerah eta hampura Allah eta surat kebebasan tina seuneu neraka oge ngahalangan diijabah doa malam nisfu Syaban teh malam ijabah doa. Nah gitu kakarak anu dua kaduanya hiji kafir dua musyrik tilu
kalakuan atau ciri anu ngahalangan teh anu katilu nyaeta ngarahkeun hate inung bapa. Nah sajal masaha anak anu ngarahkeun hate inung bapa ya rek ku ucap rek ku lampah maka eta jalma mun dina malam nisfu Sya'ban teu meunang pangampura inung bapa maka manehna moal meunang pangampura Allah. Matak sok aya budaya. Nah, ieu teh budaya teh hade. Ieu teh budaya teh ngakalan supaya urang meunang anugerah dina malam nisfu Sya'ban. Naon? Memeh nepi kana malam nisfu Sya'ban. Ti ayeuna ieu buru-buru minta hampura ka inung bapa. Minta hampura ka dulur ka tatangga ka baraya. Sok kayeu sok main dina FB nya. Kayaknya nyeun status orang teh dina WA dina FB minta hampura ka papada kabehan ya minta hampura oge urang ge kudu ngahampura ka papada ya da urang ge hayang dihampura ku papada mun hayang dihampura kasalahan urang tong sok egois urang ge kudu gede hampura ka batur ulah ai ka batur mu ngahampura ai urang salah hayang dihampura tuh licik nu kitu ngaranna tuh seberapa tah 3 opat anu moal menang pangampura Allah dina malam nisfu Sya'ban teh moal dia ijabah doa nu kaopat nyaeta jelema nu boga mumusuhan jeung sasama hamba Allah boga mumusuhan dina atina kapapada buru-buru selesaikeun ku urang buru-buru islah ya kadeta 5 nyaeta jalma nu mutuskeun tali silaturahmi jalma anu mutuskeun tali silaturahmi dina tadina deudeuh jadi ngewa kapapada komo kadulur sorangan ya komo eta mah lamun teu islah dina malam nisfu Sya'ban maka dina malam eta moal meunang pangampura Allah. Genep nyaeta jalma anu pengidap narkoba peminum arak ya lamun teu tobat dina malam nisfu Sya'ban maka manehna moal meunang pangampura Allah manehna moal meunang ijabah doa jadi kudu tobat 7 jalma anu ngabunuh sasama jelma ya kalawan lain hakna di mana manehna teu tobat maka manehanana moal menang pangampura Allah dina malam nisfu Sya'ban moal menang anugerah dina malam eta moal menang rahmat moal diijabah doa dina malam eta. 8 adalah jalma anu tukang sihir ya jalma anu tukang sihir malah kasalapan jelma anu datang ke tukang sihir lain tukang sihir tapi datang ke tukang sihir maksudnya rek nyihir tetangga usahana meh teu maju rumah tanggana meh baronta gitu kan meh gering jeung sabangsana tah lain tukang sihir manehna mah ngajangan ngebon mayar tukang sihir nah tukang sihir nu ngoprekna mah nah ieu ge sarua moal meunang pangampura Allah ya menang kudu tobat ka Allah kudu minta hampura ka jalma anu ditolimi ku manehanana ya najan teu napak ka jalma anu disihirna mayar tukang sihir kan tapi eta nu disihirna teh hare-hare we hare-hare ya. Najan teu napak kitu keukeuh kudu minta hampura
sabab geus aya niat goreng, geus ngalakonan kalakuan nyata nu goreng ya, dolim. Nah, kasapuluh 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 ada tuh nunutan kasapuluh ya, nyaeta jalma anu tukang riba, tukang renten ya, anu ngadahar riba, anu meredahar riba, kuku barang riba itu kanu sejen tuh ieu ya, moal menang pangampura Allah kudu tobat heula didinya masa bener-bener ya. Tuh sabarata ka-11 jalmaan lalaki nu ngarumaikeun pakaianana rek calana rek sarung lalaki ieu mah rek calana rek sarung rek gamis nutupan mumuncangan tapi aya niat gumede, aya niat gumejlek ya. Ari teu aya niat gumede mah komo aya niat hade, contohna musim tiris calana teh dirumaikeun, contohna loba reungit sarung teh dirumaikeun teh ya teu naon eta mah. Atau aya bisi kebul ieu teh geuning loba musim kebul ngahaja dirumaikeun gitu kan teu naon. Ngan lamun aya niat khuyala, khuyala teh naon kumede lah khuyala teh kitu. Nah eta mah dibenuan ku Allah, takabur eta mah dibenuan ku Allah. Nah, cirina teh ya, cirina teh nya ieu 11 perkara gitu. Matak teh ayeuna pastikeun heula ku urang bisi nyangsang eta dina diri urang, panjing hareupan Lailatul Nisfi, malam nisfu, malam ijabah doa ya, terus didawuhkeun ku junjungan dina pirang-pirang hadis, terus dijunjungkeun aya 5 peuting anu mana doa didinya moal ditolak ku Allah, di antarana nyaeta malam nisfu Sya'ban, oke malam Jumaah, malam Idul Fitri, malam Idul Adha gitu, malam hiji Rajab tadi antara nah gitu ya, catat kurang tuh nah gitu. Moga-moga ieu riungan kurang ya sing dugika jadi wasilah urang sararea pada menang pangampura Allah, pada menang anugerah nutahagati Allah, anugerah dina malam nisfu Sya'ban. Oke, muga-muga urang didugikeun kana Ramadan. Ya, urang dipaparinan kekuatan bisa ngalakonan saum segala warna ibadah di dunia. Urang bisa ngaraih segala anugerah nu ku Allah dihujankeun dina Ramadan, terutama kautamaan anugerah dina wengian Lailatul Qadar. Moga-moga sing dikabulkan. Oke, urang ngarieukeun niat ngagungkeun Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Oke, moga-moga sahibul bait Bapak Haji Taslim, Ibu Haji, oke pala putra putuna sadayana rundayanana, muga-muga kunaku ieu riungan sing pada kengeng sagemlengna kahadean ti Allah di dunia jeung di akhirat, sing dijauhkeun tina sagemlengna kagorengan di dunia jeung di akhirat. Segala tujuan urang, cita-cita urang, doa aranjeunana sahibul bait
nu hade di mungguh Allah sing diijabah ku Allah kalayan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.